Saramatuh dongeng enteng pangbeberahna. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka 10. Para wargi urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Atuh para wargi sadaya harita Pati Kunjaya parantos sumpingnya harita teh lajeng lumebet sabada disumangakeun mah ku janten raka gek calik payuneuna Resi Raksa Bungkaya. Baripokna Ki Patih kedal carita. Waduh, disangki mama, aduh. Eta mama guru betos aya di dieu suhun. Padahal tadi teh tebih ka kantuna teh dipengker mama. Nah kana naon atuh mama? Mun ingal-ingal teuing dugi ka karaton mama. Harita para mitra sadaya barang Resi Raksa Bungkaya. Atuh harita teh ngabandungan caritaan Patih Kunjaya. Mama Resi Raksa Bungkaya harita teh gumujeng siga nu raoseun akar. Teu kana naon-naon mama mah. Ari lumba lain tumpak angin mah. Mama mah tumpak calana tumpak angin Ki Patih. Dah kitu nu matak oge. Jadi ayeuna mah tenangkeun heula eta kesang nepi ka ngoprot kitu. Jaba napas meuni renghap ranyu. Sok tenangkeun heula ayeuna mah tenangkeun. Tenangkeun angguran mah Ki Patih. Ulah nepi ka kitu eta renghak ranyu. Aduh. Disanggi mama, aduh. Nyaan mama. Luhur ilmu jembar pangabisana disanis bobodoan mama. Nyaan luhurna keur ilmu salira mama guru teh aduh ampun deui. Aduh dibandingkeun sareng abi mah wah abi mah teu aya satai kukueuna mama. Ki Patih Kunjaya muji kana kaayaan Ki Resi Raksa Bungkaya. Nu nyata-nyata geus mileuhaan miheulaan sina lumampa bari teu kantos katingali ku anjeunna. Kumargi bilih Kangjeng Raja Sumping. Saya diteraskeun we ngobrolna mama. Aduh. Centen oge teteh supados enggal we atulah diobrolkeun su. Perkawis rencana teh teteh. Ki Patih nyarita ka endena Nawang Asih bari tumaros. Nah parantos idugikeun teteh kaprayogian teteh teh salaresna teh ka mama guru. Nu matak parantos rai bari ngantosan rai teh teteh teh ngageletis we nyarita teteh teh wakca balaka ka mama kiai. Ih nya nuhun atuh. Red Ki Patih Kunjaya atuh ka mama Resi Raksa Bungkaya kalayan pokna deui neruskeun cariosanana. Cobi atuh mama Resi, atuh kumaha ieu? Tarekahna we sae kanggo ieu ngarengsekeun ieu pasoalan teh mama. Kau ngalaksanakeun kapalai teteh muhun prameswari teh. Gampang. Teu perlu bingung-bingung, teu perlu susah-susah. Soal gampang, soal enteng, tai kuku Ki Patih nu kitu mah. Lain pagawean berat atuh nu kitu mah. Enteng. Kucara kumaha mama? Disebut enteng tuh gampil teh. Numutkeun pamendak mama teh nun aduh. Kuji abdi mah teh can kaemut sakedik oge mama. Sakitu nu matak ge kudu neangan ilmu heula atuh sagala-gala ge. Ceuk Resi Raksa Bungkaya para mitra. Tungtungna prameswari ge harita teh hayang geura ngabandungan kumaha cenah. Ketakna mama kiai atuh prameswari Nawang Asih nyarios deui. Enggal geura saurkeun atuh mama. Abdi mah ngaraos ieu we panasaran pisan kaula nun mama. Atuh hoyong geura enggal kalaksanakeun hoyong geura tinekanan. Sagarupi nu janten cita-cita abdi teh mama Resi. Boh Ki Patih Kunjaya anu kakara datang ngeponna kitu deui enden Dewi Nawang Asih
kan tenan ngaraos panasaran pisan palai gera terang kana tarekah nu baris didugikeun ku Resi Raksa Bungkaya. Ki Reksi Raksa Bungkaya kalagungu jeung menilelenggakan kawas anu lucu we ku ayeuna atuh patayana patarasan ti pihak Ki Patih Kunjaya sinareng Nyimas Dewi Nawang Asih tos kitu langsung anjeuna kendalisan Daryanaker. Kieu geura Ki Patih nya kitu utamina makanen geura Bandungan geura dangkeun dupi carana gampil pisan kalayan hasilna yakin baris nyugemakeun nya eta ku cara nenung acan nyipta 2 urang putra Kangjeng Raja sina jadi satu kitu. Upama geus tina kanan eta kahayang kaula tah 2 urang putra Kangjeng Raja geus jadi satu nya eta putra ti Kangjeng di Nyimas Nawang Asri peratos janten satu geura umumkeun we ku andi ka Ki Patih umumkeun karahaya cakum rayen geuning anak raja teh sanyana mah satu kitu ngan nepi ka ayeuna teh rahayat di ieu nagri kasamaran teh nyo kitu akibat perbuatan sihir nyaeta Nen Putri Nawang Asri tak kitu enteng nu kitu mah atuh tai kuku nu kitu mah tah ku jalan kitu Kangjeng Raja tinangtos karaos isina nya kitu deui moal boa ka ditu nu baris kajadian riributan moal henteu Nyimas Dewi Nawang Asri baris kenging bebenod nya kitu deui 2 putrana tetela jadi satu buah baka di petenanasa atuh meureun sakurang-kurangna mah diusir kitu tah apanan upama kitu Nen Putri nu baris aya dina kaunggulan hehehe pan hara rampang kitu mah hara rendeng nu matak pagawean kitu mah lain pagawean berat keur mama mah Ki Patih enteng jika dongeng enteng gitu dah gitu upama gitu Nen Putri baris aya dina kaunggulan gitu carana nu alus nu lantip jeung paya mah ceuk pamikir mama mah taya jalan sejen iwati kitu atuh nyipta Den Larasati jeung Den Santiaji dicipta aja napi ditenung jadi satu pan enteng soal satu mah jadi naon we nu penting mah satu gitu jadi sireum gitu naon-naon meni bear marah mah atuh para mitra barang ngabandungan rencanana nu jadi guru Mama Resi Raksa Bungkaya Ki Patih bear marah mah pamenteuna Ki Patih Kunjaya sinareng Nyimas Dewi Nawang Asih teu marah mai kumaha lantaran jojol kagamar we di mana eta 2 anak Raja Tinewi Nawang Asri atuh jadi satu geus pasti nu jadi salakina ge ngewaeun pisan kana pasti indungna ge diusir dabongan ngalahirkeun anak samodelna satu mun ayeuna katingalina budak seperti umumna manusia sebutkeun we eta teh ku perbuatan sihir nyaeta ngabobodo tenyo nya kasamaran rasa jalma-jalma kabeh oge kabobodo tenyo ku perbuatan Prameswari Dewi Nawang Asri kitu rencanana atuh Ki Raksa Bungkaya teh para mitra memang Resi Raksa Bungkaya nguresepeun migawe pagawean teu bener pagawean teu eceuk atuh sok sanajan kolot resep keneh kana hasud kudu namah jalma geus kolot geus cueut ka hareup kudu namah geura mikir-mikir kumaha pibakeleun engke di alam akhir anu sakitu langgengna pibakeleun di akhirat lantaran kajadian engke di akhirat teh kudu ku urang di baladahna ti dunya keneh di baladahna ti dunya keneh mun urang hayang boga bekal pikeun di akhirat
migawe pagawean amal ibadah, amal soleh jeung sajabana. Atuh kitu diantarana tapi sawangsuna kirak sabung kayakna sigana teh meuni jauh pisana kana keterangan tadi teh. Ayeuna mah manehna sok sanajan kolot teh kana pagawean hasud mah ih teu euy. Sigana kajen umur geus ngolotan nu penting mah baris bungah jeung bagja mun aya nu ngajak deleka. Memang jeung sanyana geus tiba heulana meureun kuat adat batan warah kirak sabung kayak teh migawe pagawean teu bener bae. Malah mah para mitra timangsa keur ngorakene pagawean rek sirak sabung kayak mah tukang nandasa, tukang binasa ngakaya ka sasama jalma. Kitu diantarana para wargi ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, memang geus tiba heula mula para wargi sadaya. Malah mah timangsa keur ngorakene pagawean rek sirak sabung kayak teh tukang nandasa, tukang binasa ngakaya ka sasama jalma. Kaasup ayeuna pan menigiakna keur dipiwarang nyilakakeuna ka Nyimasa Nawang Asri katut para putrana. Kipatih Kunjaya sinareng Nyimas Nawang Asih dugikeun ka gumujeng tina bakati ngaros panuju kana kasauran kirak sabung kayak. Sae memersi, waduh, sae pisan eta pemenak teh nu namanya teh sun. Ku jalan Santiaji jeung Larasati dicipta jadi sato, mangka engke Nawang Asri baris dihukum. Dibuang ka leuweung. Hebat memersi, hebatna kereta tarekat teh. Mani hayang geura jadi kenyataan we sim abdi mama ngarah kerasaeune kumaranehna. Sumuhun mama atuh. Abdi ge banget tanya binga. Panuju sasugema upama dugi ka kitu kenyataan teh. Pamidugi ka kitu kajantenanana mama. Kana tangtos engkena teh Raka Prabu baris kapimili ku jisim abdi sorangan mama. Moal aya nu ngaharu biru, moal aya nu nyoro, pokona mama kitu. Ih, atuh kantengan we Nyimas. Moal bawa baris kitu kajantenanana sun. Anu matak ari ilmu kolot ngalantip. Moal aya nu nyahoeun kana kalakuan mama kitu. Moal aya nu apaleun kana pagawean mama resi saperti eta kitu. Garwa nu anom dihukum anakna jadi satu, salajengna Kangjeng Raja mutlak jadi milik nen ku anjeun. Moal aya nu nyisi kudi, moal aya nu ngaharu biru, moal aya nu ngaganggu, moal aya nu nyoro, pokona mah kunyalira. Beres pan gitu, hebat dah pan gitunya. Aib atuh da mama mah moal nepi kabeakeun akal dina urusan kieu mah kitu tah. Kirak sabung kayak karita teh meuni asa ka alem manehna nepi ka sesirian bakating ku ngarasa sugema hate. Enggal atuh mama geura laksanakeun we sungun mama. Meuni tos teu kiat abdi teh hoyong geura ningali anakna si Nawang Asri jadi sato. Sato naon we nu penting mah asal jadi sato we mama. Meuni hayang geura puas abdi manyan. Meuni hayang geura mu puas we mama. Memang kedayeuna mama udah dingkengke deui lamun dingkengke mah jebul manten Kangjeng Raja mulih ti eta pamoroanana mama. Nya tapi apana rek gila teh ngorona lain kipati. Nyarios nama kitu mama ngan sanu terang akhir nama ngan sakedap mama. Buha melangun ka garwana nu anom mulang gesat gesut rurusuhan kitu nu bayu mamarsi lah nu mawi suruh pangeut abu melakung sae tinggalkeun we laksanakeun. Ngalaksanakeun sing syakur anu tadi parantos dibadandankeun, sing syakur anu tadi parantos dirarancang teh ya mama cu.
langkung enggak langkung syae pikeun jisim abdi mama kitu kahoyong jisim abdi mah namungnya kitu teh nyangakeun ka mama bobot pangayon tibang tarajuna mama tapi abdi percanten mama baris ngarawajong karena sing syakur rencana jisim abdi sareng pun lanceuk mama manawi kitu mama jadi Kangjeng Raja teh cantang tu balik nanya pati terus mama jantang dosu anu manawi oge kedah enggak dilaksanakeun mama ulah bade diengke-engke deui boh Kipatih Kunjaya nya kitu deui nyimas Dewi Nawang Asih manitos teu sabar palai geura ayeuna we dilaksanakeun pamaksadanana ngagunasi ka atanapi nganiaya ka pihak nyimas Dewi Nawang Asri kalih para putrana ngadongsok karek simang ya raksa bungkayak ngarah ulah diengkengke deui ngarah gancang dilaksanakeun sing saku rencana nu geus dipatotoskeun bieu gampang soal enteng soal gampang nu kitu mah tai kuku ceuk mama ke teu perlu diengkengke deui ayeuna memang bisa dilaksanakeun ngan naon mama ngan aya ngana we naon teh mama aya syarat-syaratna syarat nanti kumaha mama sumohon syarat-syarat teh naon mama geura carioskeun atuh manawi sareng manawi jisim abdi tiasa ngiri ngabantosna mama Kipatih sareng nyimas Nawang Asih banget jeung penasaran ngadongsok supaya geura beres sagala rupana hayang geura nyaho ngeunaan syarat-syaratna atuhar syarat persyaratanna tinu dipunut ku pihakna Resi Raksa Bungkayak teh moni geus teu sabar geuninnya atuh kandenane mama terus teu sabar jisim abdi teh mama Resi mangga geura tataan sungguh naon anu dianggo syarat-syaratna mama ku jisim abdi baris dicatet mama ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita para mitra sadaya atuh Resi Raksa Bungkayak cumarita geura regepkeun jeung kuduaan mangga mama geura saurkeun ayeuna keneh mama gampang lain nu susah jeung lain nu aneh-aneh ieu mah nu ilahar aya di urang gampang ayakeunana nu kedah diayakeun teh nyaeta daging atah daging naon we pokona mah nu penting mah daging atah tuluy rurujakan jeung jantung cau mangala tuluy kudu aya tumpeng congcot tak kitu dah janten keheula mama aya kapanasaran jisim abdi teh mama panasaran urusan naon Kipatih mama Resi Raksa Bungkayak harita teh para mitra anu keur nyebutan syarat-syaratna tadi harita eureun heula nyaritana nu aya mah paneutupna ditujukeun ka Kipatih Kunjaya eta syarat-syaratna teh mama naha kanggo naon saleresna mama Resi kitu nya nu jadi kapanasaran anyun teh Kipatih leres mama leres eta syarat-syarat teh tayalian keur ngemat bangsa juri jarian pokona mah ye keur ngemat bangsa juri gaya pokona mah ya pokona mah kitu tah mah lurujakan kudu 11 rupa nyaeta rujak tarasi rujak nugan rujak nangka rujak hiris rujak asem rujak cuka rujak uleng rujak bolet rujak gedang
rujak bangkoang, rujak bonteng, jeung nu sejen-sejena lah gitu. Aduh, ribun atan pokona mah 11 nu penting mah. Tak gitu. Malah ulah poho rujak tahu. Hah? Kudu aya tahu gejerot nya. Ta eta tahuna kudu tahu asli. Pokona mah sabang sarurujakan mah kabeh kudu aya. Ngarah bangsa jurig jarian gadarwo nu newo-newo bisa gampang dimatna ku urang. Saha wae nu resepna jurig jarian resep ku jurig kana rujak cuka sadiakeun rujak cuka. Resep kana rujak uleg sadiakeun rujak uleg. Kitu nu mata kopi. Tah gampang lah pokona mah. Gampang pokona mah kitu. Sirak sabung kaya karita saterusna nataan sakurbang sarurujakan nu dipikabutuhna kalayan kudu diayakeun ayeuna kene. Ini juga yang rujak cuka segala warga aduh. Ya namun ding rujak cuka mah teh make ieu make suuk. Make suuk ada ampun. Mangga para mitra tapi dituangna teh nuju tengah poe ereng-erengan raosna teh. Gitu ainu jua enjing kene waraos para warga rujak cuka. Boh Ki Patih Kunjaya nya kitu deui niwas dawang asih. Pating arungut salila ngabandungan carita anana mamar sirak sabung kaya. Bisa lajengna nanaon wae nu kena diayakeun teh mama. Bisa gelengin ti eta. Gampang nu seje mah. Engke bisa padur yeuy nu sejen mah. Nu penting eta we pokona mah heula. Nu diayakeun ayeuna, nu ditataan bieu kumaha. Nu sejena mah gampang kaya ning surutu atuh. Nog hayam kampung atuh. Pon kitu deui eta samping kebat dua. Ade ulah poho. Nu kitu kudu aya teh. Lamun eueuh nya teuing atuh. Hayam bodas tilu. Ade ulah nepi ka teu aya. Jeung ge loba-loba deui. Nu ayeuna mah sementara eta we heula kudu diayakeun. Eta minangka keur panghormat ka bangsa jurig jarian. Murek dimat ku urang. Di mana geus dihormat, urang ngayakeun babala gonjangan, urang ngayakeun babala gembagan jeung para jurig jarian. Didinya kakara urang nemerakeun maksud jeung tujuan. Pan beres. Soal engke syarat-syarat nu sejen, engke disebutkeun deui. Kitu para mitra kirak sabang kewira sirak sabung kayak. Pinter pisan dina negosiasi nama tuh negosiasi nama harita teh teu sakaligus digebrokeun cenah sing sakur syarat-syarat nate dipipil we saeutik tapi lila para mitra jadi loba oge persyaratan kudu diayakeun ku Ki Patih Kunjaya jeung Nyi Mas Dewi Nawang Asih. Mangga urang teraskeun deui harita para mitra sadaya. Ki Patih nyarita deui namun ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Harita Ki Patih Kunjaya cumalikan. Mangga atuh mama, sim abdi moal bade baha mama. Kantos bari stumut. Syukur eta nu dipihara ku mama supaya ganjang tere laksana. Sok atuh geura sadiakeun sakebehanana ayeuna keneh Ki Patih. Narah tere rengse jeung ulah dingkeng teh deui bilih Kakang Prabu Sumping manten. Mangga teh. Yang kiri sadayana baris dilaksanakeun. Moal bari baha sum. Reta ka mamar sirak sabung kayak baripokna deui. Mangga mama, ayeuna keneh baris dilaksanakeun ku sim abdi sadayana mama. Oh atuh. Sok geura laksanakeun. Ameh teh beres babakuna mah. Atuh Patih gancang ka ditu, ulah nyarita wae. Ngarasa segala rupana teh lerengse. Oh, semangat deh. Sedok menyembah ka Nyi Mas Prameswari Dewi Nawang Asih.
terus nyembah kama marsi raksa bungkaya ras mulur kebat kadapur nepangan juru masak atut ayo para emban sejen. Memang telila kabehanana atuh pak piktok nyadiakeun kana sakur nu diperintah. 5 urang nu ngalayanan para emban jeung 5 urang anu sejena emban sejen harita kabehanana ditugaskeun disina ngalaksanakeun anu sakura pamerendihna kirak-sirak sabungkaya anu nyieun rujak hiji sewang para mitra. Aya nu nyieun rujak kadongdong, aya nu nyieun rujak cuka, aya nu nyieun rujak tomat jeung sajabana jeung sabajana. Pokona mah nu kasebut rujakan anu lobana 11 rupa. Pon kitu deui para mitra atuh kepentingan sejena diayakeun demi kerekan sakana kahayangna nyaeta ngajadikeun anak-anakna di Dewi Mayang Asri jadi satu. Harita para mitra anu mulia, hari nyimas nawang asih masih papayun-payun. Harita teh sinareng kiresirak sabungkaya. Harita ge ngantosan Kipatih Kunjaya nu keur tatahar nyadiakeun sagala rupa sasajen. Waktosna seueur.